Jangan. Ah, damang abah. Aduh, sahabat, di sana banyak warga tuh ya yang lagi beraktivitas. Dari sana terus lagi di sini juga ada si Abah. Assalamualaikum. Abah, sehat Abah? Alhamdulillahnya. Aduh, Abah nuju. Nah, ini teh bah namanya teh bah. Ngagarok. Oh, ngalalempengnya. Oh. Terus disamutnya bah. Kunaon bah ku kebosan es bah? Ku mesin. Oh, pakai traktornya. Oh, mohon. Aduh, Abah itu bah. Saung Abah sanes bah. Aduh, enakeun bah saung di tengah sawah. Aduh, di kulahan tuh bah. Di kulahan kan saya kan aya laukan ini kan. Oh. Cairna di mana ieu bah? Ieu teh dieu. Naon eta bah irigasi sanes? Alore gitu lah. Oh, berarti air yang cair meureun itu teh nya. Aya. Oh, jadi di sana itu ada mata air ya, sahabat. Di saung juga ada si bapak-bapak tuh ya yang lagi ngopi itu tuh ya kayaknya ya. Aduh, si Abah. Abah mang abahnya. Nah, dan kita akan meneruskan perjalanan lagi. Kita akan ke sana ya, karena di sana banyak warga juga yang lagi aktivitas dan ada yang lagi bajak sawah. Allahu Akbar. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jajang Moklosok. Ini dia sahabat, kita menemukan yang dimana ini adalah jembatan penghubung dua kampung juga ini teh ya. Di sini masih pakai bambu ya. Jadi ini teh bisa dibilang rawayan. Kita akan ke sana ya. Mudah-mudahan di sana, oh di sana tuh masih banyak ya warga tuh yang lagi aktivitas ya sahabat ya. Kita akan ke sana lah ya. Jadi ini jembatan masih pakai bambu ya tuh. Aduh. Aduh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia sahabat ya penampakannya tuh. Jembatannya emang seperti ini. Aduh. Allahu Akbar. Tuh bisa sahabat yang mau masuk lihat. Nah, di sana banyak warga ya yang lagi aktivitas. Kita akan ke sana. Aduh. Aduh. Jadi ini teh bisa dibilang kalau zaman dulu itu rawayan. Jadi rawayan itu pakai bambu kayak gini tuh ya. Aduh. Jadi ini dia tuh ya sahabat ya. Oh, jadi ke sana tuh ya. Jadi di sana banyak warga tuh yang lagi bajak. Nanti kita akan ke sana, mencoba ke sana lah ya, mudah-mudahan mereka bisa kita ajak ngobrol. Ini dia, kita akan turun ke sini pakai tangga ini teh ya sahabat. Aduh deh, Allahu Akbar. Jadi kita akan ke sana ya sahabat. Ini dia tuh.
Allahu Akbar. Assalamualaikum. Aduh, Abah. Damang, Abah. Alhamdulillahnya. Aduh, Abah mah ieu nuju. Ngagaritnya banyak. Sehat Abah nak. Alhamdulillahnya. Nah, Abah ya. Aduh, seueur oge bah. Nu itu na Abah oge. Oh, sana. Abdi ngeringan silaturahmi Abah ieu teh, Bah. Di mana? Abdi awe ti palihan Jampang di ditu. Mohon. Gas naon atuh? Lah, abdi tugas ti Paparbowo. Mohon amengan we abdi mah ieu mah sanes aya tugas itu ieu. Amengan we ka ieu kepalihan dieu ieu teh, mohon. Biasa we, Bah. Ada mel dokumentasi lah kita abdi teh teh. Kanggo publikasikeun ka media. Mohon ningali Abah ieu di dieu nuju naon saur abdi teh padahal nuju ngalalempeng ieu Bahnya. Jadi ari di lalempeng mah enakeun Bahnya. Kamalieur anu melak. Kamalieur nu melaknya, Bah. Aduh, si Abah mun mangga Abah sok Bah sok. Ngobrol Bah. Jadi biar rata gitu ya sahabat, kita akan lihat tuh sahabat. Seperti ini ya tuh. Kita akan ke sini melihat warga di sini yang lagi aktivitas. Ini dia ya sahabat. Tuh. Ayo, assalamualaikum. Aduh, si Abah eta nuju nyanet, nuju ngopi. Punten ngiringan silaturahmi, Abah bentar. Aduh. Nuju nyamut. Bah di dia mah aya nu eta nya, anu ku kebo. Dayanya. Oh, ku mesin wae nya. Kebo kapungguran mah. Oh, mohon. Pasti harga pungkur mah. Aduh. Waduh, si mak kadia deh. Oh, kadinya si mamanya. Aduh. Buat kita akan ke sana ke perkampungannya dan barusan kita itu dari pesawahannya, sekarang kita ke perkampungannya. Aduh, Mak, nganteran, Mak. Nah, anu hayu teh geura buka, Mak. Oh, kebenaran ya. Sok atuh. Kebenaran, Mak. Alah, deui. Tuh. Ya teh nyanet, Mak. Nya bade dahar eta teh. Oh, mohon ya. Ngatut kemiren wae. Wah, bakat. Hayang ketingali getol. Bisa dikorteng cenah bayarana. Alah, di mana Bu Mina? Kayak di mana? Oh, di Palewetan itu di situ. Oh, hilap deui. Lah? Uih, we ka bumi. Da caket didinya. Oh, tadi anjing eneng hade teh. Oh. Aduh. Dia nu mah ya teh salah mah. Sabar kotak mah. Digadekeun. Aduh, sabaraha mah digadekeun orang gade deui. Terus ke batur. Ari abahna mana mah nyata itu. Oh, kabogoh matenya. Aduh, mah hatur nuhunnya. Aduh, tuh sahabat. Jadi kalau misalkan kerja di sawah itu dianteran tuh sama orang rumah. Ayah mungkin, ayah dina HP ayah mungkin mah. Ayah mohon. Dina YouTube. Mohon, na YouTube aya nalageun murang kalian nama terang YouTube cenah. Jampang pelosok mungkin ayah mah. Oh. Nah, gitu. Jadi kudu diisi heula BBM nah, kita emeh kuat oge gitu Pak Joki nah. Dinu ieuh mah tah di dieu lah. Tah gitu. Hayo mangga hatur nuhun.
ieu teh abadenya naon Kang? Oh. Segala. Di ieu laporkeun ka Prabowo. Oh, Bah, ka mana, Bah? ngarit. Bade ngarit. Oh, mohon. Sayaan jokot tenaga Bah ka dieu mah, Bah. Ah, ka dieu mah teh aya. Damang Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Dina kamera eta. Lah, Masih dina kamera. mohon urang laporkeun ka Prabowo. Ah, tuh berak buru. Mohon tah kitu. Sahara raya gitu mah. Tadi mah berak nu Berak cenah murahnya. Kirang bara murah tuh loba-loba we teh gampang meuli gitu. ieu mah mun hare rese. Heeh. Ayeuna hayang murah cenah beros geus ka Surade. Mun Oh. kita 2 kintal mah ongkosna ge sabaraha? Berarti tidak mah ka Suradenya. Ka Surade. Ka Cimulak ka ditu. Dia mah ka Cimulak dia mah ieu mah di sebelah di itu jadi ka Surade ka ditu. Oh, mohon ya. Bisa ngacak. Itu ge pas kartu tani nih hare rese. Waduh. Kali dia sok meuli 4 kintal 5 kintal beraknya masyarakat. Mohon. Aya kabagian sakintal kamari. Oh, kaluarna teh. Apa rete teh hasil lainna mah kaya. Daru ya. Hayo mun mangah turun. Mangga. Itu si Abah henteu, Bah. Hai Abah. Hayo mun mangga turun. Mi, kakarek kamari dibuat ayeuna tos disangu deui nya. Oh. Jadi kali mah kekuatan teh 2 kali banyak. Mohon ya. Padahal mah di dieu bahangan cainan normal. Manfaat. Mohon ya ada di handap teh ya geuningannya. Mohon. Berarti ari kahilir mah kali itu manfaatkeun nya. Buntur ka ditu ieu. Mohon. Aduh. Cuman sayang sawah di sini mah enggak terlilit sama sungai yang ada di sana di sana. Dipupuk Usaha anu Abah. Oh, mohon. Abah punten ah. Hayo mohon mangga. Tuh. Mejana dipupuk enak teh Abah teh nya. Aduh. Terbek nanti itu tukang tani ayo. Mohon ya. Pak. Mohon mangga Abah mangga. Oh, sahabat. Jadi nikmatnya orang yang lagi kerja di sawah itu ketika makan dina galangan tuh. Mantap dina galangan cenah tuh. Seperti ucang-ucangan. Hayo mohon mangga lejang mangga. Atah kitu ari da meuli sawah mah. Jadi naon-naon teh diayakeun. Dina kopina, rokona. Jadi ente lepasannya. Cantik cenah makana dikasih cenah tuh sahabat. Malah nuju ngala ayeuna mah kopi eta teh terus. Oh, aya terusnya. Beda sareng damel bangunan. Damel bangunan mah lepas. Tah gitu. Matak mana kene di sawah lah gitu damel nya. Mak hatur nuhunnya. Bapak manganya di kantun. Ayo mohon mangga. Nah, jadi kita akan meneruskan perjalanan lagi dan di sini pemukiman warganya ya. Di sana rumah. Di sini juga rumah. Oh iya sahabat, di sini ada kamar mandi ya tuh. Ada kamar mandi. Mungkin di dalam rumahnya juga pasti pada punya. Nah, kita akan mencoba ke sana. Di sini ada yang punya motor engkrek gini itu. Karena kampung Bojongkoneng ini luas sahabat, jadi saya nggak bisa meneruskan perjalanan lagi. Dan kita tuh dengan nuju mararakan di dieunya. Ayo mun mangga. Aduh, botram.
Ngiringan atau botram? Mohon, tiasangan tedamal kumaha abdina oge. Tedamal. Mohon, tuh ente kotor dan teu. Aduh. Ya teh tadi sawah. Terus iya tanurnya. Oh, mohon.